warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang di sarang simkuring pun Lisna Wati Sapira nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna nu ngeunaan salah sahiji nu gaduh warung legendaris di Gunung Lawu Empok yang parantos tilar dunia. Kiwari, sakumna masyarakat ngahulang ku kabar duka nu datang ti lereng Gunung Lawu. Bo Iem pupus dina yuswa 82 tahun dina Puarebo 23 April 2025 di imahna di Desa Gonggang Magetan, Jawa Timur. Anjeunna ngidap pneumonia akut jeung sababaraha komplikasi kasakit sejen anu nyebabkeun anjeunna kedah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo salila meh 3 minggu. Geus sababaraha poe dirawat kesehatan Bo Iem sempat aya paningkatan, tapi sababaraha poe sangeus lebaran kaayaanna balik melemah. Cek Saipul, Incuna, Bo Iem dinyatakeun tilar dunia kira-kira tabu 2 peuting samemehna anjeunna geus nyarios yen moal balik deui ka warung di puncak Gunung Lawu. Anjeunna hayang nyiapkeun sasa hirupna di antara barudak jeung incu-incuna. Pamirsa sadayana, acara warta dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Simkuring pun Lisna Seja amit mundur, amit mungkur, Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.